Sampurasun. Pamirsa sadaya, patepang deui sareng simkuring panisa deui wahyuni dina acara warawiri warta Sunda. Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadaya, dina danget ieu simkuring bade ngadugikeun sawatara warta anu ngeunaan longsor nu aya di Bogor. Supados leuwih jentreng aya kurang tingali sasarengan wartana. Di Kampung Ciputih, Tonggoh, Bogor Jumaah, katembong imah-imah nu aya di deket gawir kaurukutana. Ngan ukur aya sababaraha di antarana anu katembong bagian hateupna jeung sababaraha deui rata kaurukutana. Longsor anu lumasung kasebat kajadian dina poe Rabu, samemehna longsor di mimitian kulini. Di sakitaran jam 4, kiwari sakabeh warga oge ngungsi ka imah-imah tatangga jeung dulurna nu aya di sakitaran kampung. Selain kusabab imahna ruksak, warga oge ngaku sieun aya longsor susulan. Pamirsa, sakieu warta nu tiasa kapidangkeun dina deungeut ieu simkuring Panisa Dewi Wahyuni. Amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.